Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jeung Sugali musirkeun perhatianana kana lumbang sunat tarung Saraswati jeung Ambarkuk si Mandau maut. Geus liwat sababaraha jurus Saraswati na Kertanaga jeung pangartina. Tapi tahapan ajen pangartina memang aya di sahanapeun tahapan ajen pangartina Ambarkuk. Teu matak aneh mun dina hiji kasempetan malah Saraswati je terus ngudupruk lir anu kapupul bayu lantaran dilumpuhkeun ku si Ambarkuk. Sanggeusna ngalumpuhkeun Saraswati anu harita ukur bisa nyarande kana tatangkalan dina kayan taya tangan pangawasa, harita Ambarkuk mesat mandauna. Ngareret ka Sirawing anu nangtung bari nyarandekeun awakna kana tatangkalan. Wow. Siaki dia ngene mania ke biakele mandorena ne dia sebenen le mian daun ne si piate itiana biheungeun maneh Rawing bahasa Dayak. Artina sagadeng deui maneh bakal modal Sarawing. Bakal disabut ke Mandau. Sapat serta beheung maneh bakal ngulahe Rawing. Wow. Geus moal aya nu bisa nulungan deui Rawing. Ambarkuk si Mandau maut maju ngalengkah nyamperkeun ka lebah si Rawing. Dina kayaan bari jeung ngarasakeun kanyeri kene lantaran irung anu getihan, hulu angen anu dijejek jeung dada anu ditenggel ku Ambarkuk, harita si Rawing maksakeun maneh nyarita. Sok sanajan sadar kana kayaan dirina anu geus leungit kakuatan jeung ilmu silatna. Tapi si Rawing sikapna masih keneh tetep henteu robah. Henteu sieun jeung hareupan Ambarkuk anu geus ngabar mandauna. Aduh. Ngajeng hak nyeri yeuh dada duh. Jadi Ambarkuk teh keukeuh rek maehan kuring Ambarkuk. Apanan teu dipaehan ku dirinya oge, engke apanan geus dina waktuna mah apanan kuring teu bakal paeh Ambarkuk. Tapi ngajeng hage dada tapi cenah naon ketang ari hayang-hayang teuing mah apanan geus nyaho kuring memang geus moal bisa daya apanan moal bisa ngalawan apanan da geus leungit kemampuan diri kuring. Nia mitiangene tiari mikene kian ciri ketengne kia biakene kene tium bikiane kia miana pada kesana Rawing. Eta bahasa Dayak. Artina anu matak tarimakeun kenyataan anu bakal tumiba ka mana Rawing. Engkeuna prat kalacis. Wow. Mane bakal modal si Rawing. Geus moal aya deui ampun ke dari maneh. Wow. Sabar sia beung maneh. Wow, rasakeun si Rawing. Ambarkuk si Mandau maut ngakajeng luncat bari matakeun mandauna rek nyabat kana beheungna si Rawing. Puguh keur Ambarkuk mah geus kauji kaseuketan mandauna. Kusakali nyabat oge geus bisa dipastikeun beheung si Rawing teh bakal ngagelenceng. Tapi ijiran Ambarkuk harita nyalahan sabab samemeh mandauna nyabat kana beheungna si Rawing harita aya cirim anu ngajorelat. Saterusna nakis mandauna Ambarkuk kajlang sewok hiu prakdas. Leungeun anu nakis mandau Ambarkuk kandung kakuatan tanaga anu rosa. Ngajadikeun Ambarkuk kadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Ambarkuk kaget anu lindikieuna sageusna sidik kanu geus nakis mandauna nyata si keling bocah sakti geus pancuh dina tangtunganana.
bagian siah maneh mah belakuk. Aing anu bakal modaran si Rawing mah. No mata karep maneh ku aing bakal dihalangan siah belakuk. Mending keneh mantok siah amrekuk belakuk. Obalak siah. Wow. Lawan masih ken aya di dieu maneh siah anu bakal dipodaran ku aing siah belakuk. Wow siah. Lain ngancam ka sia aing mah. Heeh, lain ngancam ye aslina aing mah koplok. Rajun wani maneh mah si Rawingna keur tebugukana silat. Dasar jelema wewes ya. Jeung aing satarungna belakuk mun bener mah gede kawani sia. Sangeunahna dek mudaran utaya tangan pangawasa sia. Ambarkuk si Mandau Maut ngageter hatena. Manehna memang geus nyaho kana kehebatan si Keling bocah sakti. Lamun manehna keukeuh maksakeun diri tarung ngalawanan si Keling, mangka bisa dipastikeun ancaman si Keling jadi kenyataan. Manehna bakal binasa ku leungeunna si Keling. Antukna Ambarkuk harita jadi ngahuleng. Hatena jadi humar hemir, kudu adu hareupan jeung si Keling mah. Ningali Ambarkuk kalaka cicing ngahuleng, si Keling terus nyarita deui. Lain kalaka ngahuleng kitu sate koplok. Lain hayang tarung maneh teh ha? Lain hayang tarung Ambarkuk belakuk. Jeung aing sia tarungna jeung aing sia. Pokona mah maneh teu boga hak pikeun modaran si Rawing. Sabab anu ngabogaan hak pikeun modaran si Rawing aing sia. Aing anu bakal modaran si Rawing mah sabelakuk. Hasok sia maju. Maju sia. Nyaan maneh dipodaran ku aing sia. Moal diberi diampun sabelakuk. Lain kalah kang ajang tengah hulang kawas monyet sia. Siga monyet eleh gapleh sia koplok. Mun bener wani sok bacokeun tah Mandau Maut teh ka awak aing sok dek milih nu mana sia ngabacokna. Dek dijejir, dek ditukang, dek dihareup. Sok. Belakok. Geuleuh atuh da aing mah. Ambarkuk si Mandau Maut ngarahuh dina jero hatena dibarung ku hate anu hanyelu. Teu nyangka bakal panggih jeung si Keling. Netep ka si Keling harita Ambarkuk terus nyarita. Kiangeuna mikiana gibliakeun keur rumpuyuk prat-prat perut si Rawing masih kene basa Dayak. Artina kunaon make ngabela nulungan si Rawing? Wew, sarua we ku Ambarkuk ge bakal dipaer eta si Rawing teh. Wew. Cuau siama belakuk. Si mereukeuneuna si pereukecek. Si hangser sia. Nyaunane hartiana keuna. Naotina. Ambelekeun sarekede empot-empotan. Meungeus sia montong basa Dayak jeung aing mah belakuk. Dengekeun ku jajuir maneh sia belakuk. Iwati aing anu bakal modaran si Rawing mah maneh mah teu boga hak sakoplok. Ceuk aing ge iwati aing anu boga hak modaran si Rawing mah. Sabab si Rawing memang musuh aing sabelakuk. Sangeunahna sia dek modaran si Rawing ku leungeun dirinya. Eueuh anjir. Ayeuna maneh masih can mantok keneh wae. Mun kitu mah maneh teh hayang modar ku leungeun aing si Ambarkuk belakuk. Hei, rek mantok moal sia mah. Rek mantok moal sia teh ha? Ambarkuk si Mandau Maut ngalengkah mundur ka tukang. Ancaman si Keling tang tuwe lain ancaman kosong. Ancamanana bisa jadi kenyataan. Geus henteu kauntup ari kudu tarung ngalawanan si Keling mah. Sabab geus nyaho tahapan ajen pangartis Keling memang leuwih punyul. Wow.
Warga sana wak barawak. Bahasa Dayak. Miana kia tena miha ria ke indi te emplut prat kelecis. Wow. India kene bahasa Dayak kene. Artinya pasti init wow. Ayeuna rek init wow, Mula kasih warga tu nang Iya, corelat, cilong. amber ku karitanga corelat tinggalkeun eta patempatan. Si Keling ngaret ka Saraswati saterusna manehna ngabebaskeun Saraswati tina pangaruh panglumpuhan ngagunakeun ramo leungeunna. Kituna teh lantaran geus nyaho waktu Saraswati nulungan manehna mukaan borogodan. Keur Saraswati mah henteu kapangaruhan ku racun anu ngalapis sakujur badanna si Keling. Sok nangtung geus bebas eta mah tina panglumpuhan Saraswati. Sok Cengkat nangtung lalaunan Saraswati bari neuteup ka si Keling terus nyarita. Nuhun ibu ditulungan ku Keling. Kitu deui salaki ibu anu meh bae dibinasa ku si Ambarekuk. Duh, teu kuhantu salaki ibu kalaka jadi seperti kieu geuningan. Aneh bisa leungit kakuatan jeung ilmuna Kang Rawing. Nya ari aing mah teu mikeun we, ari maneh kudu digubuk deui ka Banjarwulung mah Saraswati. Sanajan bener si Rawing musuh aing, tapi dari maneh mah ku aing teu dianggap musuh. Terus aing ge mung ari si Rawing kudu dipodaran ku anu sejen mah. Da aing anu kudu modaran si Rawing mah. Anu matak si Rawing ku maneh ubaran heula sina jadi jago deui. Terus pulih kekuatan jeung ilmuna. Da aing ge mung ari tarung jeung si Rawing anu teu begug ilmu silat mah. Hah, nanaonan. Sok sampeurkeun tuh si Rawingna. Keur sungar-sengir nahan ka nyeri sigana mah tuh. Nya ku ibu rek disampeurkeun Keling. Karunya masih kene kaluaran geuti geuningan tina liang irungna oge. Mudah-mudahan mah teu kunaon Keling. Saraswati nyampeurkeun ka lebah si Rawing anu masih kene nangtung nyarande dina tatangkalan bari nyusutan getih tina liang irungna. Sanggeusna deukeut Saraswati harita terus nyarita ka si Rawing. Kunaon atuh bet jadi kieu Kang Rawing? Udah geus diperdaya ku Mbah Bulu Wajah mun kieu mah. Jeung tibatan ka Rawing jadi seperti kieu mah mending keneh tong diubaran we atuh abdi teh Kang. Sanajan barjeng sumengir nahan ka nyeri. Tapi dina sikap jeung cumarita mah si Rawing tetep teu robah. Aduh. Dada jeung irung nyeri kene Raswati duh. Rada eungap duh. Nya apanan akang ge henteu nyaho bakal ngalaman kieu Raswati. Tapi keun we Raswati henteu kudu sedih. Apanan geus kieu kaayanana apanan. Keun we akang teu bisa silat oge, anu penting mah Raswati we geus cager. Apanan keur akang nage ridho lah dek jandangan ku kumaha oge asa Raswati we cager deui sabihara-bihari. Si Keling anu tadi nuturkeun Saraswati harita terus nyarita ditujukeun ka si Rawing. Maneh kudu jadi jago deui Sarawing. Aing mung ari tarung jeung maneh dina kaayaan teu begug silat mah Rawing. Pokona mah maneh kudu kawas kamari deui. Waktu keur bisa ngelehkeun si Bulu Wajah Sarawing. Ngarah ka aing lagi suka kana hatena taungna oge. Kunaon aing guguru ka si Tragos Bodas ari kudu tarung jeung anu henteu becus kana ilmu silat mah. Sok we pikir ku maneh bener henteu? Nya bener Keling. Hapanan awing lain kahayang ngalaman kawas kieu teh Keling. Ngan untung we Keling kaburu datang.
jadi henteu tulus dipergasa ku si Amberkuk teh. Untuk ditulungan mah apanan gesapat beheung awing teu meureunnan. Aing mah lain nulungan maneh Rawing. Sabab lamun maneh modal ku si Amberkuk, aing moal bisa malaskan nyeri ka maneh. Da maneh mah dipodaran teh kudu ku aing. Sabab maneh geus modaran indung aing si Makartika. Pulikeun eta mah kayan maneh. Kudu jadi jago deui si Rawing. Lainna naon ngarasuka jeung Sugama we, engke dina mangsana talung jeung aing. Aing enak rek mantok. Sok cagerkeun sia. Hiya! Curela. Ngan sakilat si Keling geus ngacurelat indit. Saraswati jeung si Rawing kawilang hanyul oge hatena. Satalina mah hayang bisa ngobrol anu rada lila jeung si Keling. Pang nama hayang ngajelaskeun ngeunaan anggapan si Keling, majarkeun indungna dibinasa ku si Rawing. Harita Saraswati nyusutan getih anu masih kene kaluar tina liang irungna si Rawing, baretus nyarita ngomong lalaunan. Beuteus sangka Kang Rawing, make jeung ngalaman kaayaan saperti kieu. Mbah Bulu Baja anu ngaku dulur nganggap baraya teh teteh lah ngaseukur ka perdaya geuningan Kang. Sakitu jelasna tadi dicaritaan si Amberkuk nerangkeun ngeunaan kaya anu sabenerna. Kumaha wae atuh Kang Rawing, eta kuhajakan teh Sekeling bekal ka terus ini teuyi. Satari nama abdi teh hoyong ngajelaskeun ngeunaan anggapan Sekeling anu salah. Majarkeun Kartika aja binasa ku Kang Rawing. Jadi mun kitu masih Keling teh anakna Kartika geuningan Kang. Aduh. Dadang ngajeng hak Saraswati. Nya apanan akang oge. Tadi nama hayang ngomong ke si Keling si apanan seru akang oge Saraswati kudu ngajelaskeun apanan eta indungna si Keling teh nah Kartika anu mana apanan loba meureunnan anu ngaran Kartika teh bener teu apanan kudu jelas heula si Keling ngomongna apanan nama eta anu hanya kana keur abdi teh Kang. Tapi sok sanaos kitu tetep urang kabutangan budi ku si Keling Kang. Mun teu aya si Keling maduka kumaha nasib urang teh Kang. Abdi dicana ka Banyarwulung atuh Kang Rawing oge di dieu janten panusan Kang. Aduh, ngejengak deh dada, ngejeletit, yang irung ni asramak aduh, numacak apanan akang oge apanan, nganuhun kan kasih Keling Saraswati, kan wae maneh na ngomong gitu mah, apanan kanyata nama urang bisa salamet. Lantaran datang si Keling apanan mana nu karasa teh Kang. Ieu dada beuki nyeri Saraswati. Urang balik we ayeuna mah nya apanan kudu diubaran bari digolerkeun ieu mah Saraswati. Bisi akang ngajoprak di dieu. Mohon ayo aturang wangsul we Kang. Sok digondeng ku abdi Kang. Si Rawing harita digondeng ku Saraswati ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Keling jeung Sugali anu geus alih ditinggalkeun tempat kajadian di lebah tempat anu sepi anggang ti lembur. Si Keling ngajakan heula ka Sugali.
Dariuk dina luhur jukut garing dihanapeun tatangkalan. Sugali anu harita keur nyarita. Halah, nyaan tadi mah kejadian teh bener-bener di luar dugaan keling. Kayan si Rawing anu kasor jago tanding teh bisa jadi seperti kitunya. Ngan eta we keling makalakah tetap ditulungan geuningan si Rawing teh. Ongkoh nganggap musuh. Ongkoh dek dipaehan si keling teh. Ari jajawir maneh dikamanakeun gali. Apaan ku aing geus diomongkeun. Anu kudu modaran si Rawing mah aing. Jadi mun si Rawing modar ku si Ambarkuk si Belakuk, aing na oge henteu suka atuh gali. Henteu sugema kana hatena aing na oge. Mun modaran si Rawing dina kayan saperti kitu. Anu mata ku aing diberi heula kasempetan. Kudu cager heula ta si Rawing teh jadi jago deui. Kawas waktu keur tarung jeung si Bulu Wajah. Nya kaingna oge suka dina taungna oge jeung si Rawing. Lamun si Rawingna geus bisa bagug silat deui kitu. Ngan terus terang aing ningali si Saraswati mah duka teuing kumaha kali euy. Si keling ngahulang sakedeung. Atau Sugali penasaran terus nyarita deui. Nah, kumaha kitu maksud keling teh? Nya maksud manggali teh duka teuing kumaha keling? Heueuh aing beut ngarasa karunya. Nya eta neuleuh si Saraswati kitu gali, na pedagu-pedagu teuing maneh gali. Kalakah rek digubuk deui ka Banjarwulung. Kukeus Ludi Rama hayang ngawin wae si Saraswati tah si Koplok teh. Eta anu amak pisan keur aing mah gali. Si Ambarkuk si Belakuk ngalumpungkeun si Saraswati rek digubuk ka Banjarwulung. Mun teu mantog we nyaan. Dipodaran ku aing tah si Belakuk teh tah. Nyari manggali mah entrek nyalahkeun kana tinakan keling. Ngan nya ieu mah saupamana kitunya. Saupamana keling. Saupamana naon deui mah teh gali euy. Beuki pisan kana saumpamana teh maneh mah. Utak-utik kabacot saumpamana. Utak-utik kabacot saumpamana. Naon sih? Kumaha maksud maneh teh gali? Maksud manggali teh saupamana ieu mah. Saupamana si Rawing nya anggar tetepe seperti kitu kayanana. Coba tah rek kumaha sikap jeung tindakan keling. Maksud maneh teh si Rawing bakat terus kawas tadi kitu? Heeh leungit kakuatan jeung ilmu silatna kitu? Wah. Teu bisa kitu gali. Pokona mah si Rawing kudu cager deui. Kudu jadi jago deui gali. Ngarah ka aingna oge suka jeung sugema kana hatena. Dina mangsana talung modaran si Rawingna oge. Ari si Rawingna bagug di kana silat mah, ari si Rawing jadi jago deui mah. Parcuma eta modaran si Rawing teu bagugna naon sok bayangkeun ku maneh. Pokona mah si Rawing kudu jadi jago deui gali. Hari keling cek manggali ge nya saupamana ieu mah saupamana ari keling aneh kata jikalau apabila kitu sabab cek si Ambarkuk kapan geus kajelaskeun si Rawing lantaran geus ngagunakeun kembang pancawarna pamere Mbah Bulu Wajah terus dipakekeun ngubaran Saraswati tah Saraswatina cager tapi si Rawing jadi ilang musnah kamampuan dirina sakabeh kakuatan jeung ilmu silatna jadi jadi kumaha gali jadi kumaha terus ke ngomong teh sabelaku terus atuh ngabacotna montong bari jeung ngaulang kitu maneh teh gali jadi kumaha sih maksud maneh teh aing mah teu ngarti gali euy biasana maneh sok pinter tapi enang ngadada kabelegu kieu ngomong teh euy
Iya jadi maksud Banggali teh gara-gara ngagunakeun kembang pancawarna anu ngajadikeun leungit kamampuan dirina anu matak cek Manggali mah pamohalan si Rawing bisa pulih deui jadi jago gitu kaling. Mun nepikeun ka kitu kajadianana nya sikap jeung tindakan kaling rek kumaha kitu. Seumpamana kalaupun apalah walaupun begitu kemudian gitu. Si keling ngahulang sakedeung siga anu keur mikir teu lila terus nyarita deui. Jadi gitu maksud maneh teh Gali. Eta teh saupamana nepikeun kajadian kitu meureun nya. Saupamana cek Banggali oge. Tak tindakan keling dek kumaha saupamana eta mah keling. Mun heueuh nepikeun ka kitu kajadianana apaan kembang pancawarna teh aya di si Rawing. Tah ku aing si Rawing rek diubaran nyaeta ngagunakeun kembang pancawarna ngaras si Rawing pulih deui kakuatan jeung elmuna gitu. Nah kalakah seuri sagali. Ari keling kumaha ya cari keling kumaha maneh teh Gali engke kumaha mun anu karanapan ku si Rawing teh jadi terus kaalaman ku keling nya kakuatan jeung ilmu keling musnah leungit ka si Rawing atuh moal bisa malas pati ka si Rawing beuneunan keling. Nya meungeus aing apaan boga si guru. Aing bisa diajar di ilmu silat ka si guru. Ai maneh belegug-belegug teuing. Mun kitu aing teh boga guru tah. Agar aing mah teu kudu pusing-pusing. Aing mah Gali. Keling. Aing mah dek terus we dek ngulik pangarti ngalap ilmu ka si guru lamun aing masih keneh kurang tahapan ajen pangartina pikeun nying hareupan si Rawing. Mun kitu aing teh boga guru kakara aing teh ngulahek meureun aing mikir kumaha carana sangka ningkatkeun pangabisa aing. Ari ge mapan aing boga guru nyata si Trogos Bodas tinggal minta ditambahan dewe ilmu pangartina ke diri aing sangkan aing teh leuwih naon teh leuwih punyul tina sagarupana. Sok lah deh kumaha Gali. Atuh jadi lila deui meureunana malas kanyirina ka si Rawing teh keling. Bisa terus tahunan meureunana mun kitu mah. Ari keling kudu ngamimitian deui ngayakinkeun ilmu teh si guru mah. Sok we pikir ku keling. Ya kudu kitu aing mah nya ge lamun aing terus terang dek minta di ilmu ka si guru teu kudu lila aing mah da dasar-dasar aing geus kuat. Maksudnya tinggal namahan ilmu anu kalinang pinunyul deui kitu. Beda deui lamun urang ngejar ilmu terus ti awal deui. Atuh eta mah cukup sabulan 2 bulan atuh Gali. Nya. Cek aing ge aing dek laporan ka si guru supaya si guru nanti mere ilmu ka aing teh anu leuwih singkat. Tapi munah gitu. Bisa mah si guru oge da si guru teh ilmuna teh lain tahapan anu kumaha naon tahapan anu biasa-biasa. Si guru teh terus terang ku aing dilenyepan boga ilmu anu luar biasa Gali. Ya percaya nya imah saupamana cek Manggali oge saupamana si guru terus ngalatih di keling ku waktu anu lila deui kitu maksud teh. Atuh lamun si guru namah dipangarti ilmu ka keling terus waktu nalila atuh beunang marena si Rawing teh lila deui kitu oge nu dipangpaurkeun ku Manggali mah keling inggis ku bisi sabalikna engke keling ngaranapan saperti nu kaalaman ku si Rawing. Maksud maneh? Nyapan si Rawing ge ngubaran Saraswati ku Pancawarna. Saraswati bisa cager tapi si Rawing bisa musnah geuning pangabisana. Tahu geus kitu. Engke keling bisa ngubaran ka si Rawing tapi Rawing bisa teu boga naon tah di kumaha. Jeung nadi nya eta lah ceuk Manggali mah.
Ari keling kudu ngamimitian deui ngayakinkeun ilmu ti si guru mah pasalilah teuing. Cek aing ge mung mun kudu tarung jeung si Rawing dina kaayaan lain jago mah gali matak si Rawing teh kudu cager deui. Tah aing teh minta guru kasih tregos bodas oge ka guru aing tong lila-lila teuing kitu singkat we supaya aing bisa buru-buru merenan nyawana si Rawing kitu gali belet-belet teuing si maneh mah. Aing mun kudu tarung jeung si Rawing terus si Rawing dina kaayaan masih keneh kayaan gitu. Ari maneh cara ngerti keneh karena maksud omongan aing teh gali. ngerti pisan atuh keling. Ngan ceuk manggali ge waktuna teh jadi lila deui meureunan. Sasat kudu ti awal deui meureunan ngayakinkeun ilmu ti si guru teh. Apan pangna keling ayeuna ngayakinkeun ilmu ti si guru teh lantaran hayang buru-buru bisa malaskan diri ka si Rawing, bener teu? Sok we pikirku keling. Susah ngomong jeung maneh mah asa bulak-balik aing mah. Ku aing panes dijelaskeun. Tapi aing embung ari kudu tarung jeung si Rawing dina kaayaan kawas kitu mah gali. Teu suka kana hatena oge. Pokona mah maneh geus montong ngomong saupama sih lieur kana hulu aingna oge Lieur aing maneh mah. Beungeus montong ngabacotkeun anu kitu patut. Bulak-balik jakok sia maneh mah. Balik ngomong teh engke aing rek ngomong ka si guru jadi maneh mah teu kudu riweuh jeung pusing teh ayeuna mikiran saupamana weh dieureunkeun jadi jelema saku aing. Aslina gali aing mah kangaranan sikap jeung caritan si keling geus saperti kitu mah harita sugali geus henteu wani henteu ngomongkeun ngeunaan si Rawing. Puguh manehna memang geus ngarti kana adatna si keling mun geus amak entong boring ka manehna dalah sanajan kabuyut ireng ge wanieun ngalawan si keling mah. Kunaon maneh kalakah ngulang kawas anu cileupeung gali? Hah? Kunaon? Nya ayeuna mah manggali rek nagih janji we ieu mah ka keling. Nyada kangaranan janji mah kudu dilaksanakeun keling. Maksud maneh teh janji panggih jeung si Caihat. Jadi maneh mah tetep we hayang panggih jeung si Caihatnya. Atuh puguh we keling. Apaan keling geus janji ka manggali. Pokona mah najan teu lila tapi bakal ngagebrai kana sirah manggalina kitu keling. Memang beda tuh kana sana hate manggali. Beda pokoknya mah kana hate teh asa kumaha mun panggih jeung Caihat teh. Ngan montong ayeuna sia. Ayeuna teu bisa waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah gitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh piperhatosanana. Mios.